Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha damang mugia urang aya dina kawilujengan tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna burokan bahasa Sunda di kelas genep. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna burokan. Burokan kaasup kesenian anu populer di Cirebon. Ieu kasenian mimitina aya kira-kira tahun 1834 di desa Pakusamben, Kacamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Ari burokan teh minangka hiji kreasi anyar tina seni badawang atanapi boneka baradag nu mangrupa kuda hiber atanapi burok. Ieu teh dumasar kana carita rakyat dina masyarakat Islam ngeunaan lalampahan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kalawan numpak sato kawas kuda jangjangan anu disebut burok. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.